Duh hampura ya Pak Bupati itu hubungan di mah deui we. Jadi cukup sekian enak rek beberes kamar heula, beberes baju soalnya kudu balik diusir kan jam 10 balik menghadapi kenyataan yang sangat pahit ya. Kita kembali ke Kembali ngegembel guys. Nah, kembali ke kehidupannya sesungguhnya. Besok mah nu seri-seri dia. Besok mah kian deui. Ieu mah kabeneran keur BIMTEK BIMTEK urang teh naon bantuan TIK nya. Nah, gitulah kan hatur nuhun ka pemerintah pusat. Sering-sering lah. Nah, mun bisa mah cing sering-sering BIMTEK kieu teh. Nya Aya aturan umumnya. Nu geus meunang bantuan teu bisa tahun hareup teh ge juga si Pak Bang Ben. Oh, ya meureun ya mudah-mudahan we meureun bisa deui urang meureun ngasaan deui. Ya walaupun hanya 3 poe asa jadi asa nya asa ciga jelema we kitu nya jelema beunghar nya mah kekes anjir. Tuh bisa. Jadi tidak semua orang kan ya bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Tidak semua orang, termasuk saya, Pak Hedi, Pak Arif, Ejeung, Deui, Kadui. Ngan apal loh. Supono apa teh? Apalah Pak Supono euy ieu teh. Mang tengah arti. Sugan teh Pak Supono teh nu jangkung. Ieu mah Padui mah apal ngan ngaranna. Nanyakeun Pak Supono di direun. Cen heueuh. Teh urang teh Pak Padui aya Pak Supono hadir teh aing. Urang nanya kitu geura. Konyol. Cen Pak Supono hadir teh cenah. Ternyata si ieu geura. Ngaranna Dwi Supono, aya urang nyahona Dwi. Anjir. Enak naon enak. Nur Palaki. Oh, Nur Palaki anjir. Dwi Supono Nur Palaki tan ieu. Balik. Oh, Dwi Nur Palaki Supono. Oh, emang aya enak aduh tuh tali geus salah deui. DNS. Oh, DNS. Ciga gelarnya euy ngaranna ngaranna ciga gelar si Wang. DN Supono euy, kan disangkana DN ID anjir. DN ID nya. Ganti paling di DNS saya. Itu segala salah dengan saya teh. Ini saya Asep lah. Asep. Asep. Asep Dwi. Bener heeh. TPP naik guys. Ya. TPP naik. Ayam. Ayam Sebenarnya bodoh aja bener. Alah, euy TPP naik cenah majarkeun teh. Ayam. Nya atuh sugane kadangun ku Bapak Bupati ayeuna. TPP Aduh, ayeuna saya can apa kepanjangan TPP teh naon? tunjangan penambahan penghasilan. Ya, gitulah carita nama TPP teh. Kapan selain TPP aya deui tamsil. Eta mah kan tambahan penghasilan. Oh, tambahan penghasilan. Oh, jadi singkatan loba singkatan ya. Orang bener orang hari singkatan cenah. TPP. Jadi konten ya. TPP teh tunjangan naon sih? Penambahan penghasilan TPP. Terus aya di tamsil. Tambahan penghasilan. Siliwangi eta mah nya tama Siliwangi euy. Lain masalah gun-guna aya pengulangan. Aya misalkan entong man. Aduh euy. Ripuh eta mah euy. Siga lamun man urang bisa jadi bupati ya. Aduh. Duh hampura ya Pak Bupati itu hubungan di mah deui we. Mumu aja. Mumu Pak Haji Umuh. Namanya Persib. Oh, eta Persib pokoknya. Pak Mumu kemana Pak Mumu? Pak Mumu Kan kudu diulang karena. jadi ciga nama kitu euy mun rek jadi Bupati Bandung mah ngaran nu kudu diulangnya. Jadi vokalna diulang kedadak AA kan. Oh, bener. Ya salah. Jadi dia mah U jeung A. Dia mah salah. Salah. Hari pertama U, kaduana A Muman. kudu nama Maman atau Mumunnya. Mumun nanya aing lalaki Mumun atuh. Jadi bupati itu jadi pocong. Jadi bupati teh aing udah jadi pocong Mumun anjir. Muman aya oge. Bener. Kan kamari jadi bupati teh jadi atuh da disilap ku orang Medan coba. Aing mah. Aduh. Nah, di sekali itu punten ieu mah hiburan hungkulnya daya maksud kan sanis. Nya ngarojong lah ngarame hungkul.
ngarojokeun nanti. Nah, di belah dinya orang teh jauh pasangan Indonesia ngarojong teh. Ngarojong gitu. Dukung. Mendukung. Oh, iya ngarojong ka seni hiburan berarti. Ngarojong inohong di pojok Nah, kampung. gitu Saya apalnya ngarojok apalnya. Ieu mah ngarojok wae euy. Kayaknya jero konten anu kitu kayaknya. Dia beneran naon. Udah punya YouTube banyak. Paling kuliah di tit gitu kan. Heeh. Sekarang ganjar harapan Saya, para Ganjar guru Pranowo. TIK. Ya, podcast Budi Kobuser kan ngomongna. Pak Bupati, Hah? harapan guru TIK Kabupaten Bandung untuk Pak Bupati yang baru ini seperti apa? Nah, cenah bener ada politik-politik kabar dia namanya. paling berat. Ada berat politik-politik ka dina mah. Jadi lamun harapan Kabupati ayeuna ya ayo harapan kita mah ya bisa memajukan Kabupaten Bandung lebih baik sih wah dengan slogan bedas teh. Bedas teknologi. Bedas teknologi salah satunya bener dina bidang teknologina lah. Teklena naon melek dan bedas teknologi gitu. Ah, heeh, bener tagna teh melek teknologi. Tapi tetap hiji Kabupaten Heeh. prakarya lah atau kumaha. Oh, heeh sasna duh. Ya Berat puntennya prakarya tuh. ka anu pemangku jabatan. Rasana guru TIK emang udah walaupun dina permenna bisa mengajar prakarya tapi curhatan guru TIK teh da lain iya itu da lain prakna Da eskom teh sanes sarjana kompornya. eta Da eskom teh komputer. komputer Salah salaras nama hapunten pisan ya Sanes anu kompor. pemangku kebijakan. Bade sarjana Magicom mah. Aduh Magicom bagian nyangu coba guru komputer diajak ngajarkeun cara membuat Porimal Clay. Kan rada rame atuh nya ai lamina sebagai ASN ya udah kumaha deui meureunnya walaupun ya tugas negara mah tetap harus dilaksanakan ya. Dengan sedikit ada ganjalan pun ya tetap kita laksanakan sebaik-baiknya dan maksimal tentunya ya harus itu ya mudah-mudahan beren ka payuna nya Biasa aku bedas di Robi. gitulah aya kebijakan lebih saling menguntungkan gitu ya termasuk ka guru TIK ieu punten pisan guru bahasa Indonesia mah tah ieu bapak ieu kan kudu tinggal kumaha saena Saya mah pokoknya mah tolong hapuskan korupsi tos saya teh cekel. wah berat berarti nama menghapus korupsi cenah euy aduh ya belah dinya masih setuju udah gampang ya. Korup mah bisa ulang ya urang mah. urang mah lamun aya Nu korup tinggal install ulang. aya korup we dina urang mah install ulang beres Komo ieu mah blue naon? blue screen beres orang tinggal cabut tawaramun naon gitu nya di komputer mah tapi lamun korupsi di ieu mah tah belah dinya penting dikumahakeun gitu nya Kadal emas guys. wah ya kadal emas na cing Konten. majarkeun teh aya kadal emas Para konten ngupload tadi kan. aya kadal emas wah serius sih mah kadal emas ieu mah anu ngadeung di dieu anu ngageger di dieu Ya. ieu di tag urang nih heh Ya, oh pamajikan semadat kitu teh lamun aya jerona ya we teh kecuali mun urang naon gitu Jerono ya. asli Roti jeroan. konten teh aya we wah geus pasti pikiran teh geus jauh ka mana gitu tah Melayang. heeh Ayo tuh. Ya. Jeroan, ya kita kita OTW nama OTW beberes Ente udah siap. rek beberes OTW diusir diusir ka jam 10 10-an lah. ya bisa ya Ya santai wae. lu rek aya mandi lah Nantinya. Ini yang teman sekali. Oh man. yuk Challenge. Ku saya taikeun langsung 3 C. wah langsung tilu C urang Hiji weh. naon dah Loncat indah tadi ya. anjar aing naik dia ka tilu C tapi kudu ngajulang ti dieu ka handap buah edan juga mah anjing Mau naik ke Luce geus heeh naik. Iya naik pasaran. pasaran anjing naik tilu C henteu ieu naik pasaran heueuh ieu mah cita ngajang ya Pak Hedi mas ku tega ka urang
Nah, mun kabelah dia mah acan ieu mah jerona naon? Oh. Oh iya mah kentang. Omelet apa? Omelet. Oh iya, omelet thank you. Wah, rek omelet cenah. Omelet mah ada ngeunas ya? Hah? Omelet ngeunah. Omelet apa? Dia nama apa? Goreng ya tuh bener. Nya orang, woi. Namanya orang syuting, iya syuting tonggong tuh. Nah. Heeh. Dan jadi pas sih majang pasangan pas. Nah, ya. Tuh yuk, lu ketemu Kasih ya, Pak. terakhir jeung si Akang ieu tah. Yuk, trending si Kembali Akang lagi ieu. ya, Pak ya. Siapa? Sugan di Onangri. Iya, terima kasih banyak, Pak. Silakan. Oh, heuh bener Aya di can di-explore, Pak. Cocok man yang manula juga ente mah men. Aduh, aing disebut mana? Oh, ieu mah. Oh, ya paragi budak sorodotan itu. Aya guha. Oh. Jadi samodel kerajaan gitu ya mah. Tuh. Kadina sesorodotan. Ah, mantap. Ini sesorodotan. Ah, urang nyorodot ka dia. Nah, rek sesrodot Menang nyorodot di dia. Aduh. Ah, sesorodotan Hah. Sip Oh, jadi paragi sorodotan. Kastil tapi sepagi sorodotan. Jerona aya ieu mah tempat meeting kayaknya. Oh iya exit. Heeh. Oh iya pergi exit oke ka dia ya tuh. Exit Pak. Wow, tangga muter. Oh, capek mau jalan dinya. Lo tanpa lift ka dia mah tangga. Tangga darurat. Lima kali itu balik deui kana tadi. Ini balik dia kan tadi Bon enak macam Di bawah. Iya, aya bolon kastilan. Mama. Aya nuker ulin itu nih, aduh. Resep majar kita asa balik di kabudak cenah euy. Teleur. Warak nyarodot deui ti dinya si Uwa.
Sok coba nyoba nyorodot Pak. Buru Pak asup. Oh. Si eta mah euy. Nah, deh ya. Guys ya. Ayo. Assalamualaikum. Naik asup deui lift. Lamun lift di dieu mah aya 2 panto euy. Urang kamari asup ti hareup. Pas eureun mukana jol ti tukang. Sugan teh cenah teh muka-muka di tukang. Selima. Oh, belah dia berarti tamu muka. Nah, set. Nya asup ti hareup ya nya jadinya. Semuanya. Sayonara. Sayonara sagedeung deui aduh. Majalna luasnya. Tadi asup ti dieu. Ayo, duluan. Iya, oke, siap. Nyampel. Lantai tilu. Si Uwa mah cicingan di lantai tilu. Urang di lantai 2. Mantap guys. Mantap. Terakhir lah. Terakhir ya. Iraha deui. Tuh, iraha deui urang kikian. Mesti bersihkan kan kamar. Asup ti dieu, keluar ti dieu. Kamar dibersihkan can Cantik noh. Nah. Baik di kamar. Oh. Lagi ada yang bebersih kamar. Oh, ikut dibersihan. aja. Ini Pak Bernard ketemu lagi. Aduh. Jalan-jalan. Enggak jadi itu benar. Hah? Enggak jadi benar. Enggak, malah waktuna mah kabur diusir. Oke, meureun Pak. Betul mah yang gara arinit. Kamar 212 21. Iya, boleh nunggu di Garut gitu. Teman jauh. Ya kita mah di sini aja. Kartu di sana. Di ente kan ente nu keluar. Oh, Di urang kartu mah. Tuh asup we kudu make nu kieu, set. Ditempel di dieu. Akhirnya balik deui ka dieu. Can diberesan kamar.